ulah patula patali jeung dunia sebab dunia magis diatur ku Allah geus anggeus dunia geus atur geus diatur ku Allah urang ulah milu-milu geus eta mah kumaha Allah poe dibere naon poe isuk dibere naon poe dan salajat dibere naon atuh teh mah kumaha Allah geus eta mah urusan Allah ye bener oge nya tuh ai keur ngaji tutung kula bener datang bae ka imah dagang karung rugi carik iya tuh kan geus dorekat bang dia mah masa bodoh moal diangkat luhur jelema mun di jero hatena aya dunia moal 1000% moal ngumatak diluhurkeun ge ku Gusti Allah sinarna di jero hatena duniaan adapun nyana kahirupanana loba secara penglihatan mata atau pamer Allah jajanana macan puguh menikmati eta mah urusanana asal geus jana embung mah teu menikmati eta cenah segala kendaraan bagus imah bagus segala pake bagus atuh sih mah hasud sih atuh mah hasud mah anggeus jeung hasud bakajeun ku kumaha ge enggeus mendingan dibeulem hasud mah tungtung namang ke sia aya tatangga hasud dibeulem bae hese ai encan anclub mah hese bae ujung-ujungna suuzon bae ujung-ujungna hasud bae lain panasaran kok kiai bangunan ngeuneun amat panasaran urang nanyakeun ilmuna maning nanyakeun daripada hasud ngajauhan mah ye ai nanyakeun makan lalaunan nyaho jalan nyaho adapun endek jeung henteu aku baha kasiapan urang ngan urang moal hasud gadituna hasud teh can nyaho jalan dalam rangka ibadah ka Gusti Allah aya anu standar biasa we ibadah standar we datang ka koit sagitu we jada bagus terek nempo karena usul luhur martabat batur nyana sakitu ge geus alhamdulillah standar we mun cara mobil eta mah mobil pan sakolot aya nu rada naek nyana ibadah teh neuleuh batur ngadenge sejarah ngadenge dongeng jeung carita kabita cobalah naik ngan sakadar hayang doang aya nu sanggeus ngadenge terus manehanana nyaho coba-cobalah aing kuatan teh bejana cenah kiai mah ieu penting sok udang nyana ge udang ngan nongton bola bebeja mah kata tangga naudu aing keur penting tuh hes boh nurutan kiai aing tuh hes wiridan tah lain dulu nu ngagulkeun sanggeus coba-coba terus ibadah teu kuat turun aya nu langsung naik urang bae kenele jelema teh begitu ndeu ka Mekah mah masyaallah jeung tatangga rapi jeung dulu rapi minta doana deui jeung minta hampurana pohara jasa sedekahna ge pohara terus di Mekah na ge rajin balik di Mekah bae masyaallah teh nyahoeun tihang masjid teh nyahoeun mundur kan berarti tuh beda jeung endeu ka Mekah mantes di Mekah jauh kamari ieu mah pohara jasa ibadahna masyaallah lain lalagaan nya ngaji nya teh nya ibadah deudeuhnya ka pamajikan masyaallah barang nyandung jadi beda menurun berarti atawa barang maot pamajikan anak ya Allah ajukan colah nyana teh aduh kana balik ngora deui biasa pacaran aku cinta padamu masyaallah dibawa di mobil biasa ngarendeng padahal geus kolot geus bautan atuh biasa bae main rayuan deui eta nu teu kuat geus kolot ge ngarayu
Aduh, itu macam variasi hirup rayuan mah. Tapi emang beda ada kurayuan mah. Baju jadi nyeripit baik. Samping rapih baik. Embung baik makan kusut-kusut. Itu ngaranna hasil rayuan gombal. Pas gitu. Ieu cerita ibadah ka Gusti Allah nu enggeus tarap-tarap bertoriokoh. Pandari bersyariat mah hirup teh ibadah ka Allah kitu can fokus. Can fokus urang bersyariat doang mah ketika urang bertorikoh mulai memfokuskan. Eta teh lamun lulus wusul, lamun geus usul eta mah geus sangat fokus. Geus usul ka Allah mah geus teu selempang. Lantaran ibadah geus lain zahir, ibadah teh batin. Dina arti ibadah batin teh ya, nyana mah boro keur salat, di luar salat ge salat. Maknana kadeleuna hees padahal mah salat. Dibandingkeun jeung nu salat di masjid ribuan rakaat dakang ka dadas tarang. Eleh PKS mah. Bandingkeun jeung seseorang nu geus usul ka Allah kerek bae kerek. Eta luhuran kene nu kerek. Tegarti yen ngan jelema nyasi nu salat di masjid ujung nu kerek luhuran nu kerek. Tuh, bantu nyawa nya nama. Sebab nu kerek mah salila hudang nanyana inget bae ka Gusti Allah. Jadi hees aja bimakna salat, bimakna zikir. Ari ieu mah nu salat bae. Kapan ingetna ka karung? Salat mah salat, pan. Inget teh bangsa ka motor, inget ka jabatan, inget ka sawah, inget ka macem-macem. Eta deres teh inget ka nu geus kitu, inget ka itil. Aduh, Gusti Allah. Barang bau kaingetkeun ka salat. Gusti pang belon-belon. Blonnya teh tamang geus. Blon tamangis mun hayang nyaho jelema blon eta ye ikir ka Allah ieu mah inget ka dinya aduh masyaallah dah al maqbudatum an maratibir rijal anu diporosotkeun ku Gusti Allah mun cara naik tangkal kalapa mah ngagesleu beda jeung turun biasa trek eta mah wajar ieu mah nyorosot ngagesleu bru eta aya 3 pangkatna anu nyorosot tina pangkat rijal 3 rijal mah jelema anu geus canggih nu geus fokus ka Gusti Allah ngaranna rijal subhanul yaum rijalul god rijal teh eta teh ku sebab hebat disebut rijal jadi rijal teh eta seseorang anu geus usul ilallah wali rijal ngaranna jelema jago ilmu nahuna rijal nahu. Jelema jago ilmu fikihna rijal fikih. Jelema jago politikna rijal politik. Jelema nu jago jasa ilmu perekonomina rijal ekonomi. Jelema nu jago ibadahna rijal dina ibadah wali. Nah ieu aya anu turun tina martabat rijal 3. Nomor kahiji diturunkeun tina martabat rijal teh bisa babil harfi ku sebab pagawean. Pagaweanana teu fokus ka Gusti Allah. Rijal makan fokus. Urang lamun zikir fokus ka Gusti Allah bakal moal karasa. Urang salat fokus ka Gusti Allah bakal moal karasa. Sebab iman teh lain disungut tapi karasa. Urang malamun ditanya saha pangeran Allah Allah teh kumaha sifatna nu wajib di Allah 20 nu mustahil Allah 20 lisan capetang aya nu ngarizkian urang saha Allah bisaan naon ayatna heuh loba jasa ayatna mah geus teu dicaritakeun lah pokona mah eta mah Allah bae nu ngarizkian ha geus ketika urang ngariung teu meunang berkat marah eta mah kudu dirantai teh jelema kos kitu dirantai eta mah jelema berarti kan nyana teh encan boga keyakinan. Ya, tama jelema handap lagi handapna deui. Jadi belah ditun handap 2 kilo lah ti handap. Jadi handap jasa tama. Lamun urang dagang setelah dagang rugi,
haju orang gitu nalangsa ku karugian anak encan boga tauhid temen kos gitu emang nunguntukeun jeung nurugikeun nyana lain Allah emang bagian anak poe eta sakitu bae kuduna apa begitu dagang rugi alhamdulillahirabbil alamin beres iya ahli tauhid bala khaufun alaihim walahum iya zan untung rugi akur berang penting akur gering jeung sehat akur bae panas jeung tiris akur bae la khaufun alaihim walahum sebabnya anak kerjaan Allah nah nu tadina bertoriko nu mantak si salah bertoriko ngasupkeun torekat na kieu ngomongna sia geus torekat ieu masih ngade lantaran di mana geus torekat engke kadituna dibere babari rezeki ku Gusti Allah jadi hubungan torekat jeung rezeki nah ieu kudu dibabuk ka kiaina mantak loba nu nyalakeun ge tah seseorang anu naon kitu ngaijazah-ijazahkeun torekat tukang tempe ijazah tukang tahu ijazah pejabat ijazah haju kitu ijazahna ngomong-ngomong dina muridna euy urang dagang lamun geus norekat masuk maju gara dagang gara-gara guruna mere penerangan nu salah urang lamun norekat mah ieu jabatan ge naik salah hubungan torekat mah jeung dagang jeung jabatan jeung dunia justru dunia mah deuk ditinggalkeun ngaranna norekat sia lamun deuk norekat geus kuat tancan jitu insyaallah lain kuat tanaga ninggalkeun karesep dunia kuari mandek memfokuskeun ka Gusti Allah aya dina syariat mah ilmu politik ilmu perdagangan perekonomian dan lain sebagainya silakan tapi ketika orang norekat teu meunang lepas tidak urusan kaduniaan hiji we Allah talam lain masalah kuat lu tanagana kuat teh lain masalah kuat eta henteu ye ieu mah guru torekat tadi boloon jasa ngasupkeun torekat atuh ya sianya lamun torekat mangke geura nyawa ge sebararagus atuh naon hubunganna zikir jeung sawah kuduna ge guru torekat bagi mulai saat ieu lantaran geus asup di ranah thariqah fokuskeun ka Gusti Allah tinggalkeun dunia baik politik ekonomi budaya geus pokona mah eta mah sampah kabeh ge hiji we Allah wan teh sia lain zikirna ngabilukeun hate memfokuskeun diri eta ngaranna thariqah kuari geus bisa mantep jasa kan lamun fokus mah mantep da naon mantep cara kareta mah terus bae anu ngahalangan katabrak nu ngahalanganana eta ngaranna norekat ari mah ieu lain norekat teh mampir heula di warung pojok ngopi di warung pojok mun cara leuleumpangan mah berangkat deui ke aya jahe mampir deui terus mampir neuk iraha atuh usul ilallahna jadi teu fokus takos kitu jadi ieu mah moal kuat asana norekat lain masalah tanaga pikiran kuat henteu ninggalkeun dunia tanaga mah tuh zikir sapeting dua peting tilu peting atuh nu sehat mah kuat jasa sehat mah kuat tapi lain eta ninggalkeun dunia ieu teh ditinggalkeun dunia urangna di dunia kene kan lazim bahwa orang di dunia butuh dunia biasa ieu mah urang di dunia geus butuh dunia wah cenah kiai ngomong doang teh mah kos kitu ja kiai na ge cenah boga mobil boga motor soekeun sungut sia ku aing sia ulah aya di jero hate sebab dunia mah geus dicatat di Lauhil Mahfuz urang ketika di jero beuteung ge umur urang rezeki urang pagawean urang salamet jeung cilaka geus aya tulisanana pasrahkeun ka Allah nu ngatur urang urusan eta mah dilobakeun geus aya tulisanana disaetikeun geus aya tulisanana oh atuh aya geus anggeus mah ku Gusti diatur mangga abdi mah kumaha Gusti bae urusan abdi mah ibadah ka Gusti tak kitu maksudna ieu mah sok aya be bohong teu kiai si norekat teh boga mobil Lexus ji sia mah hasudnya Banyak cenah tunggu norekat boga Innova. Oh ti dituna norekat boga Innova. Sia mah emang hasud, dengki sia mah. Udang-udang doang gede. Lain kitu tah urusan dunia tuh boga ge teh dimaksud Bapa mere Allah ngebariat atuh ambalayah loba nu kumaha. Sanajan urang ngamasunnya dagang teh politik teh susah mah susah bae. Je.
ulah patula patali jeung dunia sebab dunia magis diatur ku Allah geus anggeus dunia geus atur geus diatur ku Allah urang ulah milu-milu geus eta mah kumaha Allah poe dibere naon poe isuk dibere naon poe dan salajengna dibere naon atuh teh mah kumaha Allah geus eta mah urusanna Allah ye bener oge nya tuh ai keur ngaji tutung kula bener datang bae ka imah dagang karung rugi carik iya tuh kan geus dorekat bang dia mah masa bodoh moal diangkat luhur jelema mun di jero hatena aya dunia moal 1000% moal ngumatak diluhurkeun ge ku Gusti Allah sinarna di jero hatena duniaan adapun nyana kahirupanana loba secara penglihatan mata atau pamer Allah jajanana macan puguh menikmati eta mah urusanana asal geus jana embung mah teu menikmati eta cenah segala kendaraan bagus imah bagus segala pake bagus atuh sih mah hasud sih atuh mah hasud mah anggeus jeung hasud bakajeun ku kumaha ge enggeus mendingan dibeulem hasud mah tungtung namang ke sia aya tatangga hasud dibeulem bae hese ai encan anclub mah hese bae ujung-ujungna suuzon bae ujung-ujungna hasud bae lain panasaran kok kiai bangunan ngeuneun amat panasaran urang nanyakeun ilmuna maning nanyakeun daripada hasud ngajauhan mah ye ai nanyakeun makan lalaunan nyaho jalan nyaho adapun endek jeung teu aku baha kasiapan urang ngan urang moal hasud gadituna nu hasud teh can nyaho jalan moal aya wali jeung wali hasud moal aya kadegekeun si anu ngomongkeun anu si anu ngomongkeun anu wali jeung moal aya tuh janya nama urusan jeung dunia mah nya nama apeng-apengan ke urusan kos kara itu bae kumaha carana ningkatkeun ibadah kumaha carana kos kitu bae tawa dunia tawa sapira dunia atuh dunia ieu kan deuk ditinggalkeun kan ku urang nu bako mah hanya Allah urang kuari mah nu fana menempuh nu bako nu fana menempuh nu fana mah sama wajar kula jenengan alhamdulillah kiai gua barang ngadengekeun surahan kiai ajo warung kula dijual lah geus mung patali jeung dunia oh bagus ya ajo kuari kumaha meuli deui kula warung anyar siapa tolol jadi berarti siapa pindah ti dunia ka dunia ta mangarana ti nu rusak ka nu rusak dengan beda doang jadi itu mah kurang laku nah nganu laku atuh leuwih jero ta mah adanya surahan kiai kula ngeunaheun jasa ajo mobil jual lah ku kula ajo kuari kumaha tuh meuli deui teu mah pindah ti dunia ka dunia neangan nu leuwih ngeunah beuki parah ta mah na ieu mah kudun bisa babil harpi jelema morosot tina pangkat rijal ku sebab pagawean kumaha emang huwa mayyabudullah ala harfin jelema ibadah ka Allah teh tujuanana hanya sekedar dunia boga pagaweanana pigorodin dunyawin au ukhrawin au tamin atau boga harapan-harapan tujuan dunia atau akhirat sarwa huwa al abdusu Z bangun aku hari banyak lantas bebek lah geus di ka Allah keun bae kuari mana naon ge ai dagang mah masih geus kumaha Allah bae sok nu dibaca naon sholawat munjiat ai penting ti kiai hayang naon maksudna cenah gari maca sholawat mangke dagangna dibere maju jadi dunia engkena loba sorangan eta maca sholawatna jahanam maca sholawat cek ahli thariqah mah jahanam urang lamun dina syariat mah masalah urang di makom syariat baca Quran maca ayat kursi maca sholawat maksudnya yang dunia emang makomna di dinya sabodo tah mah emang diragukeun di syariat maka surgana ge diragukeun sebabnya nama pabelit jeung dunia tah ketika manehanana geus ibadah ka Gusti Allah fokus berthariqah kuari maca sholawatna hayang maju usaha kuari maca Qur'ana hayang maju usaha malah menta wiridan ka kiai pang ai ijazahkeun waqiah cekna surat waqiah coba kiai cenah golek ijazahkeun maksudna naon supaya lah babari dunia yeuh cekna tah eta padahal mah teu kudu make surat waqiah surat tanah sertifikat langsung sugih apa
bagus sebab pegawaiannya nanunya limpang teu fokus. Aya harapan-harapan tentang dunia, aya harapan tentang akhirat. Ala dusu. Ieu mah geus henteu. Sia zikir bae emang hayang naon? Teu hayang naon emang. Sugan hayang maju warung henteu, sugan usaha henteu. Sugan sia urusan-urusan de dunia mah hina tamagos gitu. Di hati aing cuil urusan dunia. Maksudnya sih zikir bae kunaon aing mah sayang ka sorga nu sabenerna mah masih kene ragu asup ka sorga. Can aya naonan teh mah hirup ai sorga teh kapan makhluk Allah. Nangieun Allah sorga mah di jerona aya kanikmatan jeung aya widadari kunaon dipake ka hayang. Salah kene ibadah hayang ka sorga salah gede. Urang lamun ngadongengkeun kos kitu di syariat salah. Kuduna di makomna makom tariko supi. Jadi orang lamun pengajian ya, urangna ngajina sepinah. Jeung masyarakat biasa kene dulur, hari hayang ka sorga masing daek ibadah. Geus ibadah urang diniatan hayang ka sorga, masalah. Masalah ngajina ge sepinah, bag-bagana ge lah sapira wudu, salat dan lain-lain lah sapinahna emang syariat. Geus bae urang supaya Allah ngajorgakeun urang jajangji Allah, urang kudu ibadah. Ke mun ibadah macet Allah ge dijauhkeun tina neraka, dideketkeun sorga. Jadi masyarakat mah kos kitu tah. Lamun cek urang ge, dulur, ibadah mah ulah hayang dunia, ulah hayang akhirat. Hiji mah Allah. Cek masyarakat, urang eureun yu ngajina yu. Asana cek cenah mun teu kaharti urang mah ieu pancen teh ka sorga, teh dipenta. Panjenengan ulah hayang-hayang acan atuh siana nyampekeun salah. Ji ai kiai syariat bae. Artina nyurahna lamun keur syariat bae. Aju mun nyurahkeun thariqah kudu nyanana geus boga rasa di thariqah. Kakarak jelema bisa ngadengekeun jeung bisa nuturkeun. Andai kata Kiai Golkar nyare katakeun torekat, asana nonggeng jelema kabeh. Kiai di Golkar nyaritakeun po ibadah ka Gusti Allah. Waduh sing ngade ulah ngadeukeutan pemerintah jeung pamerena. Nonggeng kabeh. Itu tutah dengekeun Gusti ya. Moal didengekeun Kiai Golkar mah kajen kumaha ge. 1000% moal sebab nyanana keur gupak di dinya. Bisa ngadengekeun sote kiai da nu geus kaluar tina dunia urang hayang ngadengekeun lalakon nyana. Coba pengalaman nyana urang mah pinuh ku dunia. Cik coba ngadengekeun lalakon nyana nu geus kaluar di dunia. Tina dunia kurang didengekeun kos gitu. Coba kiai anu masih bener bergelut di dunia nyaritakeun titah ninggalkeun dunia. Buku eta aju morosotkeun sempak bae. Nonggeng, sia kunaon nonggeng? Entah, ngadengekeun bujur lain ceuli aing. Kitu pasti. Ki Golkar, ki partai, ki organisasi mal bisa. Kajen kumaha ge moal didengekeun geus teu ngeunaheun. Pan itu rekat mah ditah ninggalkeun dunia sing hade. Ai kiai eta meuli mobil teh mah pamere. Pamere teh sa? Ngomong. Cak Akbar Tanjung. Jadi kiai eta mah kadijana. Atuh lain. Teu maksud ieu mah ngan nyana mere atuh ieu mah hadza min fadli rabbi. Waduh. Kipu doli aya ceramah pohara jasa. Giliran bete di ongkosan 3 juta ku bupati embung ka ditu euy. Teu beres. Haji Pendi ge ka pendopongan sakali. Salah janji cenah 3 juta ngan dibere 300. Terus moal ka ditu deui ngamuknya nanti ka ditu deui datang ka kuari. Kunaon emang atuh teu diondang ongkoh. Aduh ya Allah. Jadi geus ulah hayang-hayang harapan-harapan dunia hina. Ulah hayang harapan akhirat. Kumaha Allah bae urang mah ibadah ka Allah deuk di neraka-keun deuk di kasorgakeun nyanggakeun ka nu bogana. Urang mah deuk ngawauhan nu bogana sakitu bae. Ketika urang geus wawuh jeung nu bogana cak nu bogana ka neraka sakedeungnya ulah sakedeung Gusti kumaha Gusti bae. Nu bener sia kan nurut abad atuh neraka Gusti, abdi nu Gusti, abdi mah jang geus deukeut pan ka Gusti. Cenah abdi kudu ka neraka atuh mangga bae. Di ka neraka-keun pan Gusti teu panas ieu neraka. Jadi nyana ka neraka teu panas ya mah ka neraka ge lain titah disiksa. Iya, benar. Teangan babaturan sia coba. Coba ayo teangan. Kapanggih Haji Pendi geus leteng. Jadi iya gede dia. Oh. Emang kunaon? Untuk kunaon? Ieu lain bisa kieu geseng dia kunaon ieu?
duh jagana ieu gara-gara nama lah geus ulah diomongkeun lah kunaon lah geus tulungan bae tulungan lain heula kunaon ieu kunaon lah geus maklum ya karim masyaallah jadi geus lain urusan hayang ka akhirat boro-boro dunia akhirat ge ulah aya nah eta lamun masih kena di jero hate hayang ka surga geus naonan teu fokus ngaranna toriko ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat mimiti urang ibadah ninggalkeun dunia hayang akhirat awalan la ilaha illallah nu dimaksud iwal ti Allah tinggalkeun dunia tuh mulai dunia kurang ditinggalkeun nu kadeuleu sorga wari dunia geus eueun nu aya sorga sorga mah makhluk Allah mulai deui la ilaha illallah la ilaha illallah tinggalkeun ku ari akhirat nu dimaksud Allah maksud mimiti urang ibadah melalui kolbu sanggeus kolbu duniaan urang asuplah kana sir dina sir urang ibadah hayang sir teh masih kene hayang kene nurani ngaran hayang kene ka akhirat setelah urang ibadah dina sir mulai urang kena ruh mah suci teu hayangeun sorga teu hayangeun tembung neraka langsung ke Allah. Jadi lamun ibadah geus datang ka ruh ka karak urang geus embung kana akhirat acan ya nek surga Allah. Lamun urang geus ibadah melalui roh urang ziarah ka wali Allah ahli ruh jeung ruh nyambung. Itulah urang mah dipaksakeun ge. Assalamualaikum ya aulia Allah. Sugan aya nu ngajawab eueuh. Balikan deh orang assalamualaikum ya aulia Allah khususan Syekh Maulana Hasanuddin nu ngajawab kali deh assalamualaikum ya aulia Allah khususan Hasanuddin ya abdi teu make Maulana soalna di tukang korek Hasanuddin bojong hilu aduh siga deh ulah salah nyebut makom-makomna eta teh darajatna kudu dibawa urang lamun zarah ka caringin Asnawi Syekh Agung make Agung Syekh Agung Asnawi pangkat geus di ditu na bae lamun urang sejarah ka Syekh Mansur eta teh teu meunang langsung Syekh Mansur ya Syekh Buyut Mansur eta mah emang di ditu na kos lamun urang teu make Buyut ya Syekh Mansur hayang kege ieu abdi saja Mansur S atuh Salome teh mah ka ditu na tuh aju ditafsiran bae ku Habib Rojak teu beres Habib Rojak ge eta kudu dibawa Maulana Hasanuddin Banten Syekh Buyut itu Mansur Syekh Agung Asnawi Caringin ieu mah keur carita nu apik mentek nyambungnya nama ai urang mah teu can nyambung teu bebas bae seuh masalah teu masalah sebab urang deuk ziarah ka Banten 4 kali salam mimiti perbatasan Serang Cikande mulai salam dirinya aya waliullah anu cicing didinya saha nu asup uluk salam nah nyana waalaikumsalam datang ke pasar Serang didinya hiji deui salam deui berangkat terus datang ke pintu Banten salam deui datang ke Kesultanan salam ka Maulana Hasanuddin 4 kali salam mun di dieu mah tuh entak ente lamun datang ka dinya ke Cikande Assalamualaikum. Cak tukang ojek teh budak edan beureun ya. Salam ka aing. Ya Allah, nyumah ka micen rokok pan urang dinya. Bleng. Kunaon eta rokok dipicen? Aya nu ngageugeuh di dieu. Waduh, jurig. Cuma lain kawali ka jurig. Nah eta lah ya almarhum carita urang di Banten 4 kali salam terakhir 4 kali ka Syekh Maulana Hasanuddin hiji di Cikande keluar di Tangerang aya wali di dinya kemudian di itu pasar Serang Rau kan mantak sing ade mantak ka Cipendi mah mun ka pasar Rau kabungbulengan meuli samping terus bae kunyana dibeli dibayar henteu pintu hek awal ka urang Banten eta salam terakhir salam ka Syekh Maulana Hasanuddin carita nu nyaho sakarek itulah geus teu kudu gandeng-gandeng deui salamna biasa assalamualaikum ieu mah hayang kadenge pan ku jamaah nu di tukang urang salam heula aya unsur tadi jero tah aya unsur tah hayang ka alam tah kos kitu tah assalamualaikum beureun heula di dieu mah patahan bukunya na ge teu nyaho
Itu biasanya kos gitu hayang ka alam bae urang mana naon ge hayang ka nyahoan. Teu kudu hayang ka nyahoan tah urusan roh jeung roh. Urusan roh jeung roh nyambung. Mantak datang ka dinya dibagjakeun ku manehanana. Jadi nyampe mantak kadeuleunanya bangun ngopi bae ngarokok. Orang keur ngobrol. Keur ngobrol zahirna mah ngopi, ngarokok, mengasingkan diri. Kayak pindah nyana ngopi deui, ngarokok deui horeng nyana mah keur ngobrol. Mantak sing ade besi ke Haji Pendi kos gitu mendingan diseret bae lah guys. Ya Allah ya yeah. Jadi kuari mah tujuan dunia maca sholawat hayang warung maju maca waqiah hayang warung maju usaha maju teh aya atawa urusan anak kekebalan ieu nu mantak dibaca bae supaya teu teurak ditembak ya. Ieu nu mantak dibaca bae ieu mah ieu bol. Naon karang-karana zikir, ieu bisa ngemat, bisa jadi naon karang-karana itu bisa jadi kehadiran teh naon karang-karana. Tah, bisa ngemat jadi hadir. Zikir kene 100.000 kurang dibaca sapenting la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boga maksud ngemat pencak. Langsung datang set, ya Allah ya Rabbi karobahna gitu zikir ka Gusti kalawan daya Gusti jeung kekuatan Gusti abdi nyuhunkeun pencaci karet wah haju masang bae wong seo lawan aing Gusti ya ayo siap bow tenang nya eta ngaranna ngahadirkeun cisoka potongan eta kos kitu cisoka eta kos kitu kehadiran ngaranna zikir kene jahanam nama bentukna mah zikir-zikir kene urusanana dunia tah mah segala teterak ditembak, segala ngemat, segala nanaon dan lain sebagainya. Tama zikir sampah. Nu kos kitu mah ibadahna ngan sakitueun doang. Atau akhirat hayang surga sarua bae. Iyalah huwa al abdus su. In utiya amila mun dibere nya mah terus bae ngamal bae. Sia rajin amat zikirna. Sebab aing mah lamun zikir aju hadir segala cimande, cikaret, segala macam-macam. Eta pan kos kari itu teh teu beres tah. Wa illa lam ya'mal lamun teu hadir mah teu teu ngamal sia keur mah sok zikir bae pun ku ari tilok hadir mah teu persis asal ngawirid pelet siap ya rabijin amat ngamal ini roh itu ada atuh ya karasan apan ku aing si anu ku aing dipelet si anu ku aing dipelet bareng menang sataun pan ku sia eta wiridan tilok dipake tilok diwirid lah ku karasana ku ari mah eleh ku motor wirid aing eleh ku motor keur ieu mah asal diwirid bae nya daekeun ku ari mah aing wiridan nyana mawa mobil eleh ku mobil sial nah, berarti kan eta geus moal ngamal deui mun dibere ieu ti amila wa ila lamun teu dibere lam ya amal teu ngamal atuh kos kitu bae wiridan ge sia teu ngawirid waki aku rajin alhamdulillah gara-gara ngawirid waki atuh warung itu nukula warung itu nukul itu ruko geus kabeuli alhamdulillah si ieu mah ya baturna teh ieu si Jabrig brig sia eta teu wirid depan sia saguru aing mah tapi ukarasana eureunna aing mah tuh kan kos kitu wiridan mah asal aya gorod eureun torikoh mah lain urusan kos kitu Allah hiji bae fokus tu mantak ge mantang kukula dicaritakeun ahli tasawuf ahli torikoh ahli hakikat ahli torikot jeung ahli syariat ahli torikoh jeung ahli hakikat mah lawang surga dibuka brus fokus di dunia nage begitu dibuka lawang surga ahli syariat makan di dunia nage tadi munazarah malulu urusan dunia urusan mobil urusan ieu urusan eta jadi teu kaburu asup bahkan heesnya nundutan begitu lawang ditutup ku deui wabruk ka karang udang heuy naon eta we lawang surga nutup teu kaburu asup surga tak diragukeun ahli syariat asup ka surgana was kitu teh dongengna eta teh. Nah, nyana nanya, weh, kurang ditutup deh, tuh dititah cek malaikat Ridwan guys. Apan kami can arah rasup, oh bagian meureun cek malaikat Ridwan deh. Enteng beta Ridwan deh. Malaikat Ridwan entengnya sa. Geus lah, sia macana di dunia di urusan warung malulu. Segala jabatan, segala naon, geus bagian meureunnan tuh ngan nyana pan ka sorga henteu, ka neraka henteu, aya di pelataran sorga bae paham. Etang ke wali-wali Allah datang kadinya. Saya kena rawan dia geus kuru amat. Dahareun teu nginum henteu aing di dieu. Ieu balen aja pendi. Ieu mah. Waduh, geus tinggal tulang taleng doang.
Ganderes kulantarannya sok mamaca. Nah, jadi kabawa ke Tuhan saya begitu geus ribuan tahun. Mamaca lapan hayang berkat pelulu cenah mah. Asal tadi berkatan marah. Nyahuan kan Tuhan saya, emang ngosok nya nyebut-nyebut aing ye. Ngan eta maksudna nya salah. Asal berkat leutik we ngomongkeun. Emang aing teh nyaho cak Tuhan saya teh kos kitu. Mentak iya kos kieu ye, datang ka kuru di hareupeun sorga. Deket ka sorga tapi kuru, ieu mah bisa mati di lumbung ieu mah budak. Nah, cerita mah karikatur ahli sufi kos kitu. Tapi teu nyalah. Nah, al-abdu su'in utiya amila wa illa lam ya'mal fa inna sabahu khairun. Lamun memang kapanggih wa wal gharadul ladzi tumyafi maksud anu dipake kait ma'ana tentrem masakana anteng sesuai jeung kahayang wiridanana aya atuh anteng. Wa idza asabatu musibatun di mana-mana nyana wiridan teu hasil wa huwa fiqdanu dzalikal gharad baru dimaksudin qala bala waji eureunnan ibadahna warajanu bidati saidin teu babalik ka Allah geus sabodo sia sok maca selawat eureun aing berarti kan teu maju ka Allah. Iyalah khosirat dunia wal akhirah, rugi dunia jeung rugi akhirat. Naon dunia rugina? Falifikdani hazihi minha bagian nyana wiridan maksud duniana teu kapanggih. Rugi di dunia keneh teu kapanggih. Wa mal akhirat pada dina tazawilah lantaran akhirat rugi. Naon mantak rugi? Lantaran teu maksud jana jang ka akhirat, ya tadi nage dunia. Nu mantak zalika rugi iyalah wal khusranul mubin, rugi anu nyata luar biasa di dunia wal akhirat rugi. Fokuskeun kuari mah ibadah ka Allah, ulah hayang dunia ulah hayang akhirat. Fokus aya jelema duaan mancing cak abah teh mah mancing duaan nu hiji Yahudi, nu hiji mukmin. Yahudi mancing menang deui. Asal mancing si duaan tuh menang. Sing salabin menang. Asal sing salabin teu menang. Kujana kadenge aya mukmin mah maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Geus aya 10 menit setengah jam di deuleu eupan beak menang henteu. Ya subeun deui kadinya terus diciduan deh tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ajuri kadinyakeun deui. Itu mah geus bin salabin menang deui sakempis geus pinuh ieu mah nu maca sholawat can menang hiji-hiji acan. Balik sore-sore pinuh kempis Yahudi mah. Nyana mukmin teu meunang hiji-hiji acan parai doang hiji. Tuh parai dipiceun ku jasa sapira parai. Anak loba pemajikan aya menang parai hiji piceun. Guys. Naon tar rahasiana? Begitu ditanyakeun si mukmin mah maca sholawatna henteu hayang meunang ieu. Nyana mah ibadah zahirna doang kadeuleuna mancing hayang dunia hatena mah teu hayangan ka aing doang ceuk Allah. Melalui maca sholawat maknya sholawat ndek diojol ku lele rugi amat cak Gusti Allah engke geus disadiakeun ku aing rahmat aing surga Allah daripada sholawat ku aing diojol jeung lele jeung gabus jeung bocel hina ka kos kitu mah sebabnya nama teu maksudeun aing mah geus jadiakeun nya sebabnya nana ka aing ku aing dibere toh kan hakikat teh kos kitu nu mantak ente lamun mancing teu meunang-meunang geus ulah cerik meuli bae apa eta carita jelema nu ibadah ka Allah doang teu meunang-meunang maca sholawat atuh babarieun ya Allah mandek ngameunangkeun nyana ja upana mah eta keneh ya kudaha hakankeun deuk dimeunangkeun mah tapi kan ku Allah diulahkeun ulah rahasiana naon maknya sholawat ojol jeung lele maknya sholawat ojol jeung boncel ulah nyana mah geus disadiakeun widadari mandingan widadari apa mandingan boncel ye cak abi brojaknya boncelnya widadari. Nah iyalah ahli Allah mah atuh emang nyanana ge tembungan ieu kana dunia tamangan seukur nyilip ti keramean dek ibadah hakikatna dek maca sholawat ka Allah bae bahkan mun dibere meunang dikacaikeun deui ku teu maksud-maksudna Yahudi mah seseriat emang sakit kituna cak Allah Yahudi mah teu babacaan ge ku aing dimeunangkeun bae lantaran nya mangan sakit kituna di akhirat disadiakeun neraka. Oh kos kitu urang mun nyaho ka hakikatna urang bakal moal ngaluhurkeun Yahudi moal ngahinakeun mukmin sebab hakikatna mah nyana geus boga kanikmatan sorga bari teu hayang ka sorgana Allah ngan mere masyaallah bari mulayan urang daripada urang turun tina martabat rijal
Mendingan fokuskeun ku ari mun salat ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat, maca Quran ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat, maca sholawat fokuskeun ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat. Urang mah nu teu boga pagawean babari, coba Haji Podoli. Nek berangkat ceramah lillahi ta'ala, Allahu akbar. Aduh, henteu mah teu nanaon nya ge. Atuh Haji Pendi undang coba memaca ge. Undang coba memaca. Mulaian nya ge kaluar ka hareup kalau karena Allah cak nya geus lah moal hayang nanaon. Terus moal murai balik kesalaman di deuleun. Dibukan teu geura eta. Naon? Bagasi tadi dibukan teu. Jangan sial amatnya. Emang karena Allah kumaha gitu. Jadi berarti mamaca segitu luar biasa, make kinanti, make pangkur dan lain sebagainya, hanya sebuah bakakak. Ya, nihil jasa tabakos itu. Mohal jenalah kuari mah jatuh maca. Atuh kuari mah. Nomor kedua babak wudun bil idhofah. Wallahu a'lam.